Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin neraskeun medar dongeng dina carios Anjar Tepung Jeung Indung, karya Ahmad Rustandi. Neraskeun carios tina Anjar lawan Raja Bangsat masih karya Ahmad Rustandi. Beralah urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Anjar Tepung Jeung Indung bagian kaopat. Di tengah imah lampu gantung ngagateng nyaangan sabu diureunana, rametuk haliber ngadiu keutan semprongna anu paeh kapanasan. Di tengah imah ngan aya tiluan Haji Husen, pamajikanana Jeung Anjar anak kukutna. Tiluanana diuk dina Alketib. Pamajikan Haji Husen ngabulaeh nyeupah bari nyang hareupan wadah seupah untina perak Jeung nyenyekel tampolongna. Anjar mendeko sila, bangun wu saregep naker. Kabeh pangaboga ama ayeuna, asana moal pimahiun pikeun males kana kahadean hidep. Haji Husen neruskeun omongnanana. Anjar ngangkat beungeutna kalawan rasa hormat pok ngomong, "Ama, Ibu, perkawis eta maah terukeda di panjang-panjang deui. Padamelan abdi salresna teu ageung hartosna. Sawangsulna kasayan ama sareng ibu teu kinten katampina. Kanyah ama sareng ibu anu pinuh ku kaikhlasan, karaosna teu benten ti kanyaah pun biang sareng pun bapa almarhum. Raraosan abdi asa ngalakonan hirup anyar anu pinuh ku kanyaah sepuh. Syukur ujang ari katampa maah. Tina kituna, ama teh lain teu era, karek de kamari yeu ama dijait tina wiwirang, ayeuna geus rek merih pati deui, mentakai kelasan hidep. Enya, ujang, ibu gelain teu ngaraskeun, pamajikan Haji Husen nyambung. Ama, ibu, teu kedah asa-asa. Papancen ama sareng ibu boh siangna bohongina teu kinten diantos-antosna. Alhamdulillah, syukur ujang. Ngan pamentan wu ayeuna maah beda pisan jeung nu kamari. Bisa jadi, mun hampang bisa disebut panghampangna, mun beurat bisa disebut pangbiuratna. Mangga ama, saur keun bae. Cek wiwilanganana najan kedah asup kana lautan seuneu upamina, moal burung ditedunan. Ujang. Apan hidep gegeus ngarti, ama jeung ibu teh hapa, teu dipercaya ku Gusti Nu Maha Suci dipaparin anak. Ari kahayang neruskeun turunan, eta maah bisa jadi ngarupakeun kahayang anu pangpangna di unggal-unggal manusa, kitu Dewi ama. Kusabab eta, ama geus ngangkat ujang jadi anak ama petku hinis. Ama ngarasa coop, ngarasa bungah taya babandinganana, rehna dikersakeun ku yang manon boga anak ujang. Kusabab eta kanyah ama kaahidep geus tamplok sakabehna. Ujang geus dianggap getih daging ama jeung ibu pisan. Anjar tungkul. Ngangres sarta ngahlas ngadenge omongan anu sakitu ikhlasna. Atina asa kasuat-suat. Raska indung anu teu kanyahoan kumaha nasibna raska abapana anu geus tilar dunya dina kaayaan anu kacida pikase dihiunana. Sajongjongan Anjar ngaheneng. Saterusna, ama teh hayang jigan wulain, salian ti boga anak teh, dina umur nu geus sakieu kakolotan hayang diuranimang, mangku incu sorangan. Tahiu pancen ama nurek dipanggulkeun ka ahidep teh ujang. Anjar geus ngarti keamana laokna eta omongan. Mun seukudu newak mau ngamuk tangtu hatena moal ratuk tutunggulan, tapi ari kana papancen nu kieu maah matak teu eureun deg-degan, nepi ka teu werat ngomong. Tah, miureun ku hidep ge geus kaharti. Sumuhun kahartos, tembal Anjar siga nu sungkan ngomong. Ama moal panjang nyarita. Kumaha sanggup?
Leng anjar asa puyeng. Rus ras inget kana wasiat guruna. Ras kaindungna anu tacan karuhan nasibna. Ujang. Ama ngarti kana sagala rupa anu karasaku hidep ayuna, da ama ge ngora heula. Memang salah, ama geus gancang nanya keun kasanggupan hidep. Jong enyana, hal anu sarupa kieu teu meunang kejot borosot, lantaran balukarna kacida gedena, ti dunya tag nepi ka akhirat. Kukituna, ama moal waka menta jawaban sanggup atawa teu sanggup ayeuna. Peku ama ditempoan, ngan saayuna unurek ditanya keun teh, naha hidep mikir-mikir kana hal sarupa kitu. Ditanya kitu teh anjar kalah ka ngahuleng. Manehna dina waktu ieu memang keur mikir keun hal anu sarupa kitu, ngan salawasna dibarungku asa-asa caan bisa nangtu keun nu pasti. Ama, ibu, mugi ulah rengat galih. Abdi teh abot-abot gebade balaka bae ka ama miwah ka ibu. Saleresna eta pamundut teh kanggo abdi teu kinten abotna. Nanging upami kitu kapalai ama sareng ibu, abdi tangtos bakal ngiringan. Haji Husen curinghak awahing kubungah, kitu Dewi pamajikanana. Syukur alhamdulillah, Ujang. Ngan ama teh teu hayang ari maksa-maksa maah, bisi aya matakna di akhir. Tadi Ujang ngebut keun beurat, cing ama hayang nyahonaon anu jadi ka beurat teh. Ama, mungguh muslim, hirup sareng kahirupan teh eta teu leupas tina enas anu parantos digurat keun kudu maha suci, anu kaunggel dina Qur'an sareng hadis. Nya, kumargi kitu para ulama ngabagi-bagi hal hukum nikah teh janten sababaraha golongan. Aya nikah hukumna haram, sapertos nikah kaadulur atanapi kaadulur sasusu. Aya nikah anu hukumna wajib nyaeta pikeun wutos sampai umur sareng tos nyekapan syarat-syarat dunyana. Nu dipalar sangkan ulah nyelewer ngayakeun hubungan sareng anu sanes muhrim, bari teu kakurung kutikah. Sareng katiluna aya deui nikah anu hukumna makruh, nyaeta kanggo jalmi-jalmi anu syarat-syarat dunyana caan kacumponan. Kumargi kitu abdi teh inggis, bilih nikah teh kalebet kana hukum nu makruh, margi syarat-syarat dunyana teu acaan aya. Ngan sakitu? Hahaha, ari Ujang bet kawas dongeng. Apan Ujang teh anak ama? Nah harek kaasaha Dewi ragerakna harta banda amanu ayuna geus aya, lamun lain ka Ujang? Atawa, naha kaboga ama ku Ujang kawilang can cukup? Atawa, naha Ujang asa-asa keneh? Lain kitu, ibuna. Puguh leres pisan. Geus Ujang ulah boga pikir asa-asa Dewi. Nuhun katampi, ama. Hapunten bae. Tahari kitu maah, hartina geus sanggup wi Ujang teh ayeuna maah, lain. Anjar ngaheneng beurat rek nyebut keun sanggup atawa teu sanggup. Apan tadi cok Ujang, upama syaratna geus cukup, kawin teh wajib hukumna. Tah ayeuna apan syaratna geus aya. Naon nu dipikiran Dewi? Mugi ama sareng ibu ulah janten bendu.
Kalihna ti syarat-syarat tea, abdi teh sokras emut ka aki almarhum, kitu Dewi kaapun biang anu teu acan karohan nasibna, sorana ngageter. Haji Husen kitu Dewi pamajikanana ngahluk, ngilu ngarasa keun ka Anjar. Lila tiluanana teu lemek teu nyarek. Kumargi kitu. Anjar nerus keun omonganana, bari saka peung reet kana kalangkang dina bilik anu kasanghar upan ku manehna, abdi teh ngaraos menting keun teuing diri pribadi, upami seuk ayeuna kedah ngalakonan mamani sarupi kitu. Kahoyong maah upami papancen ti aki, nyaita kanggo newaksi durjana murid murtad, tos hasil, sareng nasib pun diang atos karuhan, nembe abdi bakal suge mangalakonanana. Upami teu kitu moal tingtrim, da ngaraos boga hutang bae. Enya alus pisan. Haji Husen katarik kana pamadegan Anjar anu sakitu pujieunana. Ama kacida panujuna kana pamadegan hidep anu sarupa kitu. Kumargi kitu, enjing pagito abdi bade emios ngalaksanakeun papancen ti aki sareng maluruh nasib pun biang. Mugi kawidian sareng disuhun keun piduana. Ujang, ama kacida ngahargaanana kana tekad hidep nu sarupa kitu. Ngan ari cuk timbangan ama maah, perkara yeu ulah rek digantung keun teuing kana hasil henteuna maksud hidep tea. Leuheung basa lamun hasil, kumaha lamun teu hasil. Ujang ulah boga anggapan yen sagala rupa kahayang urang bakal laksana. Eta nu kitu ngaranna ujub, sedeng keun ari ujub, ria, takabur, eta kabeh dipanterang ku agama Islam. Urang maah umat Nabi Muhammad, salianti kudu usaha, oge kudu percaya sarta sumerah kana kadar atawa papasten anu tumiba. Leres pisan ama. Upami kaum Jabariyah ngandel keun teuing kana ikhtiar, sareng kaum Qadariyah ngandel keun teuing kana papasten, abdi maah bade turut kana kaum ahli sunnah wal jamaah nu aya di tengah-tengah. Tah, kulantaran kitu ama teu deuk ngahalang-halang kana pamaksudan hidep, malah tadi gegeus disebut keun kacida panujuna, da memang kitu kuduna. Ngan hadena mah di waktuan bae, naha saminggu atawa 2 minggu, paling lila 40 poe, sangkan ulah kamalinaan. Jeung deui, teu kudu boga rasa risi menting keun diri pribadi. Apa nyata urang geus usaha. Jeung deui, lamun engke hidep geus bumen-bumen, lain hartina moal neruskeun wasiat aki jeung maluruh nu jadi indung, tapi ikhtiar ulah aya kendatna, terus dijalan keun nepi ka bisa laksana. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nuresepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.